Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli sare naon atuh kata tebanan habis sare ngaten curi maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Bener. Naon sari wae eta ide? Tidak ala. Sok barudak. Ayeuna maca kuhu. Tos barisa teh acan. Sok, cing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayeuna saurang-saurangnya wayahna geus bisa mah nya. Sok di iding heula. Kulhu. Bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, amin. Sok ayeuna tamsur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadian deui taud. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul tahu. lahu kufuwan ahad. Ayeuna otoy. Sok otoy. Bismillahirrahmanirrahim. Kadieu ngolong mah otoy jadian deui taud heula. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul kufuwan ahad. Amin. Sama tuh sare wae. Naon? Sare wae. Oh, inya tuh inya. Kenaon euy? Ayo Adem. Naon Ustaz? Naon we. Asep soleh sok kulhu heula. Eta mah Al-Fatihah atuh Asep ngadangukeun teh tadi. Aduh. Nah, sok pujian deui. Kul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. tah. Tadi mah eta mah sare. Saha? Sare. Sare. Amut maneh teh. Ustaz bisa tekul bisa urang tuh. Nanti si sambutnya ngawarakeun ieu. Nya, toy. Ya. Nya, wae toy. Idingnya Dia Pak Ustaz. cing Al-Fatihah ayeuna balikan deui. Kalau kasar ya. Cing Al-Fatihah kumaha samud? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Eta mah kuhu atuh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya naon? Cing, iding, contohan iding kumaha iding? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Oh, jadi bisa cing. Jadi mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladolin lain warab. Waladolin. Cing, ya sa, otoy. Sa otoy kumaha otoy? Buru tutoy lah. Alhamdulillah. Bismillah lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kuhu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mau ditarosna ieu. Saha ieu teh? Udah, saacana uwi, enak urang maca heula doa bobonya nya selena sok. Diawali dengan ta'ud heula. Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sok aya nama gerak arwih ka itu. Yuk. Eta si sarmut budak teh. Aduh, iya masih sarmut. Ngadon sare. Ya. Naon? Astagfirullahaladzim. Wah, batur mah geus barali. Nah, rek monok di dia. Hah? Rek wih. Nah, sok atuh. Aduh, aya wae. Putruk sama gimana nu kitu ge? Baca. Oh, paling kudu digawe teh. Angus teh jok. Cangkel deui. Wes merentah sih. Sekieu ieu teh. Oh gitu. Si kudu kumaha atuh di tanah pun teberak. Teu kitu teberak. Heeh atuh dali ieu. Mending molor tuh bahasa ieu. Tuh. Bisa mut kalakuan tapi kita ngoput teberak. Kita gawe kitu ngomong ngotruk we jeung ngotruk pagaweanna teh. Bangsat kau. Sur. Aduh. Kemana aja? Wah, lain ketemu kamu dah. Ayo itu. Si otoy ya gitu. Wah, ya. Ya tuh. Ayo, kabur hujan. Ayo. Ayo. Hujan sur euy. Aduh. Toy. Hei, aing boga barang di mah. Barang naon teh? Hadi, pokona barang hadi. Wah, asli. Urang ge barang nu kumaha ya? Awe. Tahu awe mah. Sidik aing teh jomblo. Sarua. Jomblo. Wah, sarua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini?
Diding. Benar lawan euy. Dikiranya Diding Gigi. Sampai ngobrol atuh. Ai anak muda. Mana tipe Pak? Ini dia. Karek dia. Kena aja karek we. Nalen WA pada. Hah? WA bukan kuota tuh. Berapa rek dijual lah. Cek aing ngekiskin. Ah, geus di mana ya? Mana terbau gitu kan? Oh, naon? Baca kisan bener. Euy, jangan awas sur. Eta tah, terang sere tadi teh, terang sere. Orang teh kalau mana? Kuwi orang mindakeun si Amut tadi teh. Mut, ke mana? Nyao, bieu mah ka ditu. Cenah mereka balanja ieu balanja kain. Oh, Tapi can balik-balik. oh, kopi udah ya. Iris ya deh. Itu buka duit, pan dibawa duit anu si Babe. Berarti mana nu kismin mau? Dibagian ka aing. Kopi-kopi Sur. Dari Tamu Agung pan dabek teh. sok atuh pesen kopi. Tamu Agung balik ke Jakarta ya. Besok nama nu anu lain kudu nama nu balik ke Jakarta mah loba duit. Betul, eta ka urang. Ayah. Alhamdulillah. Corona. Aduh, aing cuma ayah sih. Ayo Pak, ini kabar aja. Aduh, aing Sumi lieur mana motorna? Apa sih ditinggal nih? Ya, Sumi mah buah ki. Apa tadi teh poho deui? Rekan hijau. Lain ngarakeun geus pohoan komedi geus kawan. Amnesia euy. Kumaha atuh da poho? Oke, diaturkeun lah. Mari orang yang Wiu. Kumaha ini? Eta si Ani. Boga duit sabaraha yang kabudak ece teh? Ah, ya we. Nyaman mun 5.000 we bari nangtung. Oke, orang yang siamut dari itu doang. Mana yang dia na ganti job. Nah, bayar sama martabak ini. Siap. Nanti mau martabak. Lain ini ngadon indungan nu. Nu mata. Nya atuh emas kapan mah kitu nya. ya siap. Oke. Sama yang 200.000. Siap. Kayak na oge tinu karpet beureum. Nya assalamualaikum. Candir aneh si Anin teh kayak tak sarapan mah. Cok. Waalaikumsalam. Saha mah? Teu. Halo, itu Sumi. Geuningan. Mana mah tah? Itu kan salam mah. Ai kamana hiji deui? Gawe si di ngelembur. Gawe. Atuh rek naon ka dieu teu mau mat apa? Atuh silaturahmi we na. Aduh, bandit tuh rek mawa kulit jong. Kumaha? Mandi si Iding. Bawa. Hatuh kengen ka dieu ka jero. Nah, orang teh tadi nungguan diajak segera. Iya. Si Iding si. Aduh, aya ada Princess Nuri. Aika. Ocu. Oke, gendok masih di tempat jok. Menisok Aika, kaon teh. kasamud kieu. Santai mani. Aika. Bener, yuk, menisok. Emang kapan aduh ya. Dah mal disuguhan saya dah mana tuh mau martabak. Coba menit aja lo. Ayo, lempang teh jauh, cie haus. Mau nih yang kayak diharap. Awe Mun ucai aya cari suguhan martabak. ku yang lah. Da teh Sumi mah. Iya teh si Tamsur, Tayo si Samud, eta si Tayo. Aduh udah inget ke si Tayo. Iya si Tayo, iya si Gani jeung si Lani. Hei Tayo gitu nya. We lah. Asbak di cowok-cowok tanah panangan. Bari nyambang cai. Itu emang. Ayeuna aya mah Iya mahal. Ya nanti ya cok. Juga di Amerika karpet. Mahal. Nih yang pasar Salasa ieu karpet. Agul. Aduh, nuhun geulis bagir soleha. Si teh rumahnya orang minta cai kok teu didengi. Teh manis. Sana
Ayo aja karena naon mau di martabak aku. Iya kan si Andi. Cacan mama. Oh, bener. Ha apa kan si Andi? Sarwa orang resep teh orang aja ya. Dulu aja di. Apa nih ya si Andi nak Mas Alman bukan mana gitu. Yo, Mas Alma. Alam. Si itu si Mas siapa? Yo, Mas Tur. Anu satpam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bapak teh. Ada Kalau banget. Kalau batu aja teh. Hehe, Cesumi. Kenaon amut mana dia nih? Bapak kenaon dia? Hilaan kolot siling. Aduh. Ayo kamari. Sok ewo pipilu. Balawang wae silaing. Lain balawang atuh da anak muda mah da hayang bres. Oh atuh. Mun. Eta teh saha mun? Oh, sok abang kita apa? Modus. Masih nama rek apel pada teh. Cesumi teh eta. Nu kamari ka ditu lain. Sumi mi dangdingan nu kieu. Cek. Ah, dan aman ada. Merasa ada buru nyapa tabak henteu. Nyana ke meser lah. Puas lagi. Ya, mama balik ke mana? Cicing gue di dia atuh. Baru nek kata sini ada sini mun bisa ya di sini. Ya, coba canong orang bala ya. Anjing Cesumi, naon di haroyan? Rex ya. Barudak kita tadi, Cek. Antu karek dieu. Neng hari ini kamu cantik banget. Asli. Gembel lagi. Gombal. Mama tinggal gombal wae. Sok sia samu diajar ke head. Semakin kamu semakin kamu jadi semakin aku sayang. Ngomong naon mana orang teu ngarti orang sumpah. No? Dihelang wae. Waduh. Waduh. Tuh ketemu ayeun. Pajaman atuh. Busiatkeun di dinya tuh. Anjing bau atuh. Kagok era. Keresan teh tak apa. Mana mah kamu suasana. Jadi ada resin. Iya satu. Pokoknya mah masalah martabak gampang. Ada bau. Kajaman wae itu kajaman atuh. Ah, sok dekat. Mana mah ganggu suasana kerjana. Duduk. Iya satu. Pokoknya mah masalah martabak gampang. Oh iya, dadah. Waktu sini kasih. Wih aja. Cak. Wih lah. Erek ka mana atuh? Yang BO sih. Aduh si Oto yang masak ganggu wae. Bapak, ayo pengen tunggu penting. Mau lah. Oke. Ayo Cak. Jujur lah ini kan. Yuk, atumut lah. Kemana tuh? Alhamdulillah, euy. Pada hujan? Heeh. Di Bandung hujan teh, Mut. Anjir. Heeh, tempura ya teh banjir. Belanja naon? Ayo priok. Mut. Tuh, cari lain kasih. Anjir sana. Tadi kala tuh. Iya. Dari pan Cesumi teh aing mah goreng urang kebenaran jeung si Otoy di mah teh sira samangkukna mana urang teu ngajak urang euy lain teu ngajak da basa eta mah ada disamper jalan teh anu si Tajur
aya da kalimat kita surga. Iya bener. Terus kita ngomong euy ka dewe. Bapak mana teh hayang ke Saning. Terus Si Aning ngayangan ke orang. Garing. ayo cekek ku aing. Cekek Bogor. Lain datang lain kitu soalnya mah lain. Aing serius. Ini serius ngobrol serius. Si Aning teh moungeun cenah euy ka maneh. Wah. Naon ngomong kitu rek nyarikeun teh urang. Lain bener mood ieu mah. Lain sok ngayang-ngayang lain lamun dan sesugi teh kieu da cenah si Aning mah moungeun da si Amut mah ada belong. Ada sebelang bolongna urang ge meureun aya positifna dina diri urang lagi tadi kan batu mah tak malu. justru kitu jelema mah ningali teh luarna lain jerona. Benar saya lah saya tarimakeun urang mah. Tapi urang masih can percaya, urang ini langsung jenisna Bener di telepon kita orang HP udah orang terpercaya hari cek beja mah ngaran aja cek beja. Bener kudu nama kitu ulah ningali warungkul model si neneng teh. Kalau model mana ge aya meureun sisi baikna. Good job. yo video call Ngaji Kan jadwal aja nyacak jam sore tengah 7. oh iya akan beres Ayo naon Amut? itu pada iya ya tuh yang nelfon ngeluskan kabar lawan dulu ya sehat tapi Ayo pergi naon? udah kita ayo gitu tapi tong ayo nah yang ini itu kenal Insyaallah. nah tuh ini apa bang main kalau main gini Mohon anjing dikabaran deui. tahu kemana teh Amut dadah dadah samud hilap grogi atuh dah ayo nya assalamualaikum Waalaikumsalam. nah diajak panggil kurang isu lain dia Amut eta galagatna kumaha bieu pas telepon nya kaget お前はもう死んでいる。 kaget meureun aya meureun penasaran aya meureun dari harema anjing goblok nah lain di jentrekeun kucing atuh euy jadi mah urang kok kasih jadi teu baru Ina ngomongna kitu Mut semali bikeun cenah lawang cenah si Amut teuing peda meureun Mut pajajah yang sok teraku mana rek bisa karikeun mana mun kau saya mana mau pantasna adi lanceuk si Aning mah jang urang ngomong teh tidak kumaha urang asli urang cinta mati rek saha oke nu ngadeukeutan si Aning aing mah maju alam atuh moy da aya nini urang atuh dibanyengke teh mew ternyode dan aku bisa jadi oke tidinya terus kumaha tuh Mut aya Mut isu urang rek ngomong sabenerna gitu isi hati urang mah urang capek euy di penemuan Eta mana teuing tah urang panggih ke urang Mut lah hah ajak panggih Ya, ulah di mana geus aja sih kayak mana asli urang mah urang malah asli keheuk ka Bapak. Bapak ini pilu, eta urang yang bahagia atuh. ke Pak Jajan nuturkeun atuh depo Mut
Yang orang orang pangijeng ilmunya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tamsur mah we wayak ieu mah ngalacai sia eta mah. Wah, sampai titaku babehna ngalacai. Palingan biasa hasil sama ayeuna. Tong jadi pikiran, tong di pikiran teuing Kumaha urang mah lamun terjadi jeung si Adi geus bae lepaskeun we. Neangan deui lah kalem dianteur ku dewek. so mereka mana ayo Rek neangan anu cobaan hantel. Kucing goler 15 asup. kalem mood lah Edek anu mawa samak. Ngampar gitu doang. Geus Tenis bisa. kamu orang mau dewek mah teh ngahibur sebenarnya. Bener atuh nuhun pisan abi aku bisa asli. Oh, atau lagi gitu we. Atau Ya kulantaran dia geus penting. eueun aja tuh. Ya perangkatan dirinya we lah. kayak lanjut ngobrol ini Siap. Orang beberes lah. Urang jadi nebeng ka maneh atuh nya. Siap. Aning damang. Hai, kemarin nelfon saya dari sana naon? Jadi kieu ate baru nyarios misalnya resna kan Dari naon? tapi asa isin gitu nyariosna. Jadi sebenarnya ate bogoh ka ani Ada malin, nah dah mah belum. peluang kumaha datu meureun abi teh henteu salamina balong meureun. Ini ada amat itu kan artinya ada mun aat biasa ngerubah sikap mah insyaallah nanti. Nya atuh age insyaallah biasa ngarubah sikap moal kitu deui asli asal ani mah kersa jadi kabogo apa. Ya ngawe kemah terangkung tapi hoyong ninggal abi. Terus itu ngerubah mah. Ini ada di anu mah itu penting pisan. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kum, salam gimana konon mana yang dolas gitu tadi teh pan orang teh nepungan teh si Aning. Terus mah orang teh ngomong anu sabenerna heeh. Efek teh geuningan. kumaha jawabannya itu Bener cik si Iding. asli dah emang gitu si teh lagi ngomongna pan ka orangnya jeung ka si Iding teh tah nama pan geus kabuktian geus apalnya orang lain dek maksudna kamari ngomong gitu teh lain dek kanjari hatekeun maneh atawa kumaha pan geus puguh ayeuna mah tah jadi kamana ulah jadi pikiran ayeuna geus kabuktian kitu mah geus bebaskeun Kumaha asa anjing teu baru geus udud heula tong dipikiran teuing dengan nah udah oge. ada geus kumaha tuh eta alasanna naon maneh nambungeun teh Heeh, pada kelakuan urang. balawang Heeh. ada itu sih jadi rese kudu nama maneh teh bisa ngabuktikan
Sarekan orang aing atuh. karasa lembu. Bae mah debat. Mah bener. batur. Baliklah. Udah delat tuh. Moal. Siapa tuh?